ulah wara sarempil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pemuka carita mengaguligah dina manah mengaguruh dina qalbu tumareges kana hate tumali kana jajantung ati. Diboboh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak ngintulak ngalatak istren banastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirik ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan salin ciluntak mulang udar tina kali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bekok sinembah. Sajahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang jadi kacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur. Maha ngatur dihandap miwah diluhur nikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salam ka Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjungan urang sadaya. Suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu teu pageuh nyekel sunnah. Ka para kulawargana nu ancek-pancek istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan saduleeh ku kapanasan. Para asatid-asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama buku simpuring di hormat guruaneun pikeun simpuring ais pangampih pupuh lembur dikawit camat kades kadus RW RT BPD lebih tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngebogaan pamaksudan. Lamun ibu ngeser pulpen pasti keur nulis, lamun tukang tani pasti hayang hasil, lamun nu dagang pasti hayang untung. Cing hari ibu jeung bapak pangaosan hayang naon? Heuh si hayang pamih jeung urang. Eceuk ibu jeung eceuk bapak pangaosan teh hayang meunang ilmu. Ibu meuli pulpen eueur nulis pertanyaanana ari ilmu geus beunang eueur naon? Geuning teu saeutik jelema baroga ilmu tapi teu digawe dumasar tina ilmu. Mana kenyataan baroga ilmu tapi anger pasea berarti ilmu naon nu diulik berarti ilmu pasea. Hakikatna ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa moncoran hirup sorangan tapi naha kenyataan baroga ilmu tapi hirup paroek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae. Kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a ta eta beureun ilmuna tapi naha ustad ge sepur keur wae. Ibu oge ararapal ilmu ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Lain orang teu boga ilmu sebenarnya baroga ngan jadi oncor tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal meunang oncor ilmu hiji syaratna lain jelema nu sakola luhur lain. Kalau ai sakola luhur gelar sarjana ai punten eueuh ka becus.
Nah, kolot baheula teu sakola-sakola acan tapi punten nepi ka lentong tah ilmu teh kudu bisa ngabedakeun. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hatena. Jelema bodoh, keur mah bodoh saban geureuh ka batur, maka ilmu moal eunteup ka jelema nu kotor hate. Naha bodoh wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngaleuyeng batur. Harta oge sarua, harta teh anyacan di tiap lawang. Ieu teh harta teh keur neangan deuk eunteupna eunteup ka saha? Keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding wae ka batur, batur beunghar dituding ngegi. Batur beunghar majarkeun uyul, geus we nu kitu batur mah yakin harta moal eunteup ka jelema nu kotor hate. Naha sangsara wae nuding batur komo beunghar moal teu sombong ku kabeungharan. Baju mundurna manusia gumantung eusi hatena. Mata ibu ngageulisan awak enteng teuing geulis awak mah tinggal meuli we skincare. Tah moe hese mah ngageulisan hate. Naon nu jadi sabab? Harga diri manusia teh lain ayana harta, harga diri manusia lain ayana banda, harga diri manusia lain ayana ilmu, harga diri manusia lain ayana pangkat, harga diri manusia mah gumantung eusi hate nu sabenerna. Karena naon hodak dipake, lipstik dipake, alikeun haseum beungeut. Batur moal ngahargaan hodakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Maka pek geura araromean eusi hate nu sabenerna. Well. Ieu pangaosan alus nyao ah. Ceuk saha ieu pangaosan alus tak kuring macan wani nyebutkeun ieu pangaosan alus. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar pangajian ge bakal katempo akhlak nu alus. Berarti pangajian teh gumantung hate alus. Pangaosan alus hate kotor, bubar ti dieu ge bakal loba nu diomongkeun. Minimal nu hajat kuat hakan acan. Minimal kuring diomongkeun eta na gerhana teh letitip. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate alus, ngarah bubar pangajian katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, anger we pangajian alus jeung dulur teu akur, jeung tatangga pasea petit anger kumaha heueuh ngaji nu mana nu dianggap alus. Cenah Islam ulun teh ngarti beureum. Salat alus, salat alus kudu bareng jeung hate nu alus. Bubar salat ge bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor, bubar salat ge mah cangkem asa aing pang salatna. Na kudu kitu aing geus salat. Bener ya? Ditanya aku batur teh ti marana, salat atuh teu cara maneh eta nyebut teu cara maneh diomongkeun teh. Maka kunci hirup adalah hate. Wujudkeun dina jeroning hate teh da ieu jelema hatena kotor mah berbahaya. Sirik, pidik, jalil, karya, istren, panastren, dudumpak, rudumpak, batur yang gedong, nyeri hulu, batur meuli mobil, ratut angen, batur meuli sawah, muntaber, batur yang gedong, paer. Ternyata lain Allah, anu nyiksa teh lain, da Allah Ar-Rahman jeung Rahim, nu nyiksa mata perasaan sorangan, batur gede milik, urang jugering. Batur meuli mobil urang jugering, saha nu nyiksa tah hayang sorangan, urang hayang jadi batur padahal takdir geus bararena. Hirup ukur disebut nana gerhana disebut ustad kiai ajengan teu sararudi. Naha sok sieun disebut ustad ai pagawean acan ustad. Nya naon atuh ari ustad kiai gawena warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, hareup sampean ladang tahajud, gerak ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh, kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Dibawa karena tugasna ternyata urat kaya disebut batur. Mata hirup naon nu rek dilegekeun. Disebut ustad kiai ajengan toong nabi warasatul anbiya, nabi mangawariskeun ilmu bageur. Ya Rasul aya korma dipetik didikeun, ya Rasul aya lauk disayur didikeun. Karena gerhana boga jam tangan pek ka ku ibu didikeun moal. Heuh eta teh suhudon.
Apaan sarua ibu bapak gini imah boga barang anu alus dipenta kuburing dibikeun moal. Sesama jelema pedit mah sok diomongkeun. Jadi ternyata urang teh disebut ustaz, disebut kiai, disebut ajaran, hampura karek disebut batur, hareupeun Allah mau teuing Pak. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat. Rakyat jarani pejabat, jarang mimpin tu jongok. Apaan kamari baligo pagede-gede kampanye di edan-edan hayang naon bolos surah rakyat wayangna geus jara di teh kudu eling ka rakyat lain api-api poho ka rakyat. Moal mungkin jadi pejabat tanpa aya rakyat. Mata keur para pejabat sinyaraah atuh ka rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh oscor-oscor seperti aya buktos. Hirup sakadar disebut naon urang dianggap legend dina hirup. Gedong sigrong, mobil mewah, sabalaga disebut beunghar teh kudu miskin, matak jelema beunghar kudu loba nuhun kanu miskin. Moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak sanggeus beunghar simbageur atuh kanu miskin, tulungan tuh budak yatim, geura bere jelema susah, geura tulung jelema bingung. Tah eta hakikat tugas jelema beunghar, lain adi gungku ka beungharan udin. Ieu udah. Ieu mah boga pongkorong edeng-edeng sidik tacana teu make mah panas batur. Ini pengajian dongko. Wayah kieu nyebutna hareudang di edeng-edeng, dolang ti dieu nepi ka dieu gigi beurik hayu ureus. Hakikatna mah jasa si miskin anu gede. Aya nu maot pangheulana si miskin nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna maka nyeun kuburan sorangan. Manusia tong goreng jeung batur, hakikat manusia pasti butuh ku batur. Ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, celana menang batur, imah menang batur, maot dikubur batur, disolatan batur, bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, narek hirup sorangan lur. Manusia butuh ku batur. Bener. Matak hampura kuring make baju biasa, nah aman kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa. Matak biasa-biasa we. Sarana biasa, baju biasa, ngomong biasa, dan kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa. Matak dia datang dikeprokan asa leuweus, asa rek diadukeun jeung japati. B aja biasa. Kehargaan manusia ulah karena bajuna dan baju mah menang meuli. Mun pangajian karena baju tasirina eta pangajian babari bangkrut. Nah, apaan ibu-ibu mah ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Ceuk kiai wayangna Senen kudu bodas jeung manyu, bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, rambut beureum kabeh, kemis ungu kabeh. Nepi ka Sabtu kudu ganti baju, ceuk salaki eureun ngaji teh naha jangar masirah. Hanya sebatas cangkang nu dialusan, mana eusi dina eta cangkang. Well, pokona mah ngalang-ngalang cangkang mah gitu kene. Ibu ngagelisan awak, ngagelisan cangkang. Angger we gelisan teh 30 ka handap, 30 ka luhur mah Allah nu ngarang gelis Allah. Kajeun hodak dipake bibir uraha kalatah lieur nembona ge. 20 tahun ka handap ku gelis, wajah aya modal gelis, nini ku gelis, cekek. Geus eueuh modal. Matak hirup naon urang disombongkeun. Ternyata ngaran manusia bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, naon nu kudu diaku ku awak urang bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, naon nu diaku ku urang. Dan nanagerhana ge caketan nyarita teh ieu teh lain kuring, naon atuh ku Allah we dibisakeun, disebut mah ku Allah teu becus naon-naon, maka naha mah kieu kudu sombong. Manusia mah sarua apa?
bener salah daek kedul alus goreng sarua boga so bener jeung salahna daek jeung kedulna alus jeung gorengna urang teh osok karena gerhana osok bener keur osok salah mineng palebah mana minengna ceramah teh ngapeuting lamun ngomongkeun tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud yuk tolong kasih mau ngomong tahajud hees kasih minang komo lamun urang keur sodako mau bati enak dina mah sodako talil pukoro sarodako yang sodako teh mah rezeki nu geus aya mulung rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako pan bapak teh kapangaluhan isu teh masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan tanya kana gerhana apakah penting ieu kuring sodako lain kadudut ladang sodako saha nu sodakona nu hajat pan teh beres teh bakal sesalaman punten mah seni mah kagegelan heuh deuk ditampak beuna butuh jadi nu tadi sodako ukur biwirna geuning mata ilmu teh cicingna dina tilu rupa hiji kolbi dua kauli tilu fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean ibu lalajeun ceramah kuring ilmu karek sabab biwir dibawa kana gawe mah teuing pecah ku bapak bener euy ceramahna ka harti kudunya ka yatim kudunya ka fakir miskin heuh sarana ge kudu kitu ceuk bapak teh asep ayeuna mah amplop teu tong ditampa urang bagi gede ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu jadi ilmu teh ternyata karek sama bibir sangka tempona hate sangka tempo dina gawe maka meujeuh batur teu kabita ku urang da urang eueuh ti kabitaeun batur well bener hirup naon teu kudu riuh bener salah pada boga daek kedul pada boga alus goreng pada boga aturan gerhana dihargaan batur ampura entong lagi peda dihargaan batur lain kuring nu berharga man Allah nutupan goreng patutna kuring sehingga ibu bapak teh lalajeun ceramah kuring kakana disebut al-mukarram dana gerhana coba lamun Allah dibukakeun aib kuring cangkang tuh disebut al-mukarram pasti lagi disebut lagi si jebara gaju hirup sakadar sesebutan batak teu kudu leke ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah nutupan aib ibu maka bener jeung salah osok daek kedul osok alus jeung goreng osok pada osok mah tong sok nyaritakeun kasalahan batur da urang ge osok salah jiga batur tong sok ngomongkeun kateuleujeugan batur da urang ge sok teuleujeuh jiga batur tong sok ngomongkeun kadulna batur da urang ge osok kadul jiga karana ge manusia dirinya tempatna manusia ibu nah aturan gerhana beda ti batur naonna anu beda teh ukur bajuna wujudna bentukna jirimna Islamna mah sarua kuring syahadat nya kuring salat heueuh kuring zakat nya kuring kahaji heueuh sarua kabehanana ge maka umat Islam teh kudu dewasa entong beda baju der ngajak pasea nu atoh teh bangsa batur tung umat Islam jadi sedih Islam jeung Islam teu takbir der pasea tahapura nurugi teh umat Islam eta sorangan bener keun we atuh beda baju nama da ieu mah pirang ge baju dan nu kudu dialusan mah eusi hate bener Pak asli ya eusi hate baju mah hanya sebatas baju eusi hate nu sabenerna mah apaan alam syariat jeung alam hakikat alam syariat mah lahir alam hakikat mah batin tah urang teh ulah sok ngalusan teuing lahir teu bareng jeung alus batin alusan hate sabab kahirupan manusia ditilai ku Allah teh gumantung eusi hate nu sabener nah atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar da moal aya nu sarupa moal aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya deui pan Jamaah Tabligh sok silih hargaan entong make jeung ngomongkeun ibadah batur anu urang we pigawe teu kudu lalajoun nu batur
nu paling paur nu batur diomongkeun aya urang teu migawe nanaonna 11 jeung 2 3 teu beres-beres ai tarawehan tarara pan ieu teh kacau Pak mata naon lamun hirup silih hargaan Islam deuk dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan betul sabab di Indonesia mah wajar beda nah apa kejeng wajar metode dakwah di Indonesia ngaliwatan 5 rupa hiji silip 2 silir 3 siloka 4 sasmita 5 seni silip ai silip teh bahasa nyumput nyai tong cicing ngelawang panto besi nongtok jodoh kolot paheula ngabubu naha elmuna ngahalangan nu ngaliwat cobaan budak ayeuna papagahan kuno bieu nyai tong cicing ngelawang panto besi nongtok jodoh ngadon nyegah iraha mamah panto pada mijeng jodoh lol magrib cekolot nyai tong kaluar ti bageus magrib sieun sanekala budak parawan baheula nganyeurekem we ujung indungna nu ayeuna nyai tong kaluar ti geus magrib sieun sanekala kalah ka kieu ngomongna ka dieukeun mamah sanekala dicekek ku aing ayeuna akhirna barudak ayeuna teu keung ku sanekala pelendung beuteungna reuh bapaan ta eta cucuk sanekala teh ieu lah budak silir 2 silir ai sinir masih siliran sin kuring ngaroko Marlboro Black dibere jarum kumaha sisiniranana daun sampe pakai saos daripada henteu nyawios jeung tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang jeung nu hajat soloyong kapal udara tukang son mah ngaroko hoyong ngagaleuh tara di dieu aya budak parawan di peuting nyari di berang marojengja putus jeung kabogohna sisiniranana sapatu butut leso talina ulah camrut nengkeun bae cek ustad gantina kahayangna silir 3 siloka ari siloka mah silo lamun teu dibuka kolot baheula dakwahna tuh ngaliwatan alat naon alatna luhur panto sok nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana boang beureum tutup ku jukut palias aya harupat boga arti ulah getas harupateun ngomong tong sakabak-kabak abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan bisi batur nyerieun hate tuh ku harupat dakwah baretong tojoskeun kana boang beureum siksik ku ibu perih keclak cai panon ulah coba-coba bibir tekad ucap lampah nganyerikeun hate batur nepi ka ceurik batur ku bibir urang Allah nolak salatna Allah nolak zakatna sapanjang eta manusa can dihampura ku papada manusana bawang tutup ku jukut palias disebut palias teuing dakwah kolot baheula kudu kitu ai urang mah pan ayeuna dakwah ngomongkeun batur anger ulah kajebak ku kasalahan batur hirup mah batur nu salahna urang ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna tah sarua garelona bener teh Pak batur nu salahna urang nu ngomongkeunana itu boga dosa salah urang boga dosa gibah we saruana 11 12 padahal hakikatna jelema salah teh euteung keur urang da ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran ngalaju batur pasea wae burger we geuning nu gigireun lima teh kumaha ceuk ibu Pak urang mah ulah pasea ge segitu hooh Pak garing kumaha ceuk salaki anehnya mah ongko pasea tapi loba anak kumaha ceuk ibu heuh ngan budakna haraseup beungeut heuh meureun ieu tah bari baeut apaan ibu teh balik rumah tangga teh lalajo itu maka anu salah ulah coba-coba ngewa sapanjang diri hate ngewa kene kanu salah ulah waka ngomongkeun urusan bener nah apaan fungsina bener teh ngomean salah lain kudu ngewa kanu salah bener ramah dia usaha teu umum geus dipatorean sareat hirup Pak ye entong ukur batur ukur mah sorangan saha urang da Allah bakal nyelametkeun manusia teh anu bareng jeung Allah innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan teu jeung urang mana nu bareng jeung Allah teh urang hayang nempo nu sik-sik meulik sulit ate goreng bujus pelan baya batur gede meulik si ate jadi huntu nu kitu bareng jeung Allah lain nu kitu mah bareng jeung siwi ieu pangajian nah bareng jeung Allah teuing isuk aya keun deui pangaosan
nu ceramahna tong kuring tong nu jauh nu deukeut ustadna namun ini jamaah ribuan. Berarti penting ieu teh ibu datang ka dieu lain jeung Allah jeung naon hayang tepung jeung Haji Salman jeung hayang tepung jeung Nana Gerhana sok sing sadar Nana Gerhana pun lanceuk Pak Haji Salman nah dakwah jeung qiraatna jeung Allah teuing cobaan ulang deui tahun hareup tong di bensinan acan tong dibayar acan datang moal dua atas udon lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catat berarti Nana Gerhana ceramahna lain jeung Allah jeung naon jeung duit. Nah terus Pak nya jeung Allah teh maka nu bakal diberi kasalamatan mah inna Allaha ma'ana jelema nu bareng jeung Allah. Mata kamu ibu hayang apal jeung Allah gerakan poe manusia nu boga sifat Allah. Ai sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar. Aya teh sifat Rahman Rahim na awak urang. Allah teh ngabogaan sifat ya Rahman ya Rahim nu awalas tur maha asih sagelo-gelona urang sabejat-bejatna urang satebalik-tebalikna urang anger pa Allah mah lain nempok kagorengan tapi Allah mah nungguan tobatna manusia itulah Rahman Rahimna Allah. Balikkan kana awak urang lol budak tatangga dagang comro nonton leho meuli moal nama jeung moal berarti ibu malah lajo leho lain malah lajo comro. Tina awak urang teh aya kaalusan na awak urang teh aya kagorengan manusia tong sok lalajo kagorengan manusia tapi tungguan aya cageurna eta manusia. Kumaha atuh carana lamun aya budak tetangga dagang comro nonton leho lain kudu nyebut geuleuh tengokkeun sifatnya karunya teuing ieu budak dagang comro pasti moal payu lantaran aya leho. Geroan budakna ka dieu jang tah boga duit 10.000 pamiceunkeun leho di sawah emak sebreng antep comrona payu comrona lantaran leungit lehona itulah disebut Rahman Rahim. Lamun ibu jeung bapak hayang tepung jeung Allah gerak tempok manusia nu ngabogaan sifatna Allah. Kaharti benernya karunya dari sejalan tuh mata mana anu bareng jeung Allah teh hayang nempok hese jelema bareng jeung Allah teh Pak kadang-kadang mah urang mah lain jeung Allah jeung naon jeung nafsu boga ilmu asa aing pangbogana daek ibadah asa aing pangdaekna daek pangajian asa aing pangdaek pangajianana aya pangabisa asa aing pangbisana sehingga geus boga ilmu teh ngadeung ngahina batur ngaledek batur minta batur nuding batur ilmu naon anu nyampakna awak urang bener ya tuh banyak yang membuka ilmu ngahina batur apaan sen ilmu bisa kemenang ngahina sasama hiu tapi nah kenyataan loba baroga ilmu tapi ngadeng ngahina ka jelema bodoh berarti tersadar karena tugas jelema pinter teh ngomean bodoh lain kudu ngahina jelema bodoh. Sok akurkeun hirup jeung subhanallah nah akur dah henteu akurkeun jeung alhamdulillah hirup akur dah henteu akurkeun jeung Allahu Akbar hirup da teu akurkeun jeung la ilaha illallah da teu akur mata pengaran hirup hayang akur jeung Allah mah geura teuleum kana sifat-sifatna Gusti Allah. Sok pasti ada jalan Pak karunya sok wayahna ibu sok pasti ada jalan kan wahai sok berapa jam Pak jadi tukang parkir lah. Nah awas ibu sampean kaliyak buban mobil ganggu Pak
Oh, oh, panjang alhamdulillah toh. Toh, bisa rek arwi, toh. Sehat, waalaikumsalam, damang kan? Nuhun ya. Ya, nu ngaran hirup mah. Nu ahli ibadah cantang tu ka surga. Anu ahli maksiat cantang tu ka neraka. Jing, rada hese. Ahli ibadah cantang tu ka surga. Ahli maksiat ge cantang tu ka neraka. Nah, lamun ukuran ahli ibadah bakal ka surga gerak tempo ku ibu iblis. Iblis teh ahli ibadah, iblis teh ahli tahajud, iblis teh ahli duha, iblis teh ahli Quran, tapi nah dibenci Allah lantaran beak pahalana, lantaran kasombonganana. Kartos ahli maksiat sekalipun cantang tu ka neraka. Nah, beak dosa kamaksiatan lamun eta jelema daek tobat. Jadi hiji tobat bisa beak kagorengan, tapi sekali sombong bisa beak na pahala tina ibadah. Matak anu ngaran-ngaran ahli ibadah wayahna leungitkeun sombong, matak gerak eureun nyeun status Facebook OTW tahajud, gerak eureun ngedeng-ngedeng kongkorong jepret di foto alhamdulillah 40 gram dari suami, gerak eureun ngomongkeun nyeun imah beak 400 juta kanyataan 200 juta nya ngawadus nanaonan. Cantang tu ahli maksiat ka neraka, cantang tu ahli ibadah bakal ka surga. Gumantung penyakit eusi hate. Ahli ibadah bareng jeung sombong hampura teu ditarima ibadahna lantaran kasombonganan. Ahli maksiat daek tobat ku Allah dibungkus dosa jeung dorakana lantaran ketobatna. Mata hirup potong sok tutudinganan ka batur pigawe nu urang bae. Bener. Nah, sok pasian jalan deui. Karunya sok. Sok, good. Mata hadirin kaum muslimin, ieu teh dina raraga ngahitan. Nu jadi pertanyaan hirup teh boga kahayang. Ari ibu jeung bapak hirup boga kahayang, hayang naon, hayang salamet dunya jeung akhirat. Maka kosong ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayang salamet dunya, hayang salamet akhirat. Jawabanana lain ke di akhirat, hayang salamet mah ayeuna di alam dunia, dan engke mah lain tempat nyieun kasalametan, tapi engke mah metik hasil tina ladang di dunia pepelakan. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Lamun jelema hayang salamet dunia jeung akhirat, geura salametkeun ayeuna di alam dunia. Panon tong popolotok, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah. Hampura di akhirat menang kasalametan dan di dunia ge geus salamet. Ari ongko hayang menang salamet dunia jeung akhirat, aya di dunia panon popolotot wae kana gosip beuki, batur nyieun salah diomongkeun, ngalengkah kana salah, tong ngarep-ngarep akhirat salamet, di dunia ge ditonyok batur. Jadi jawaban akhirat teh ayeuna geuning dunya. Bener? Ari urang mengke wae, engke teh di akhirat teh bakal salamet, aya di dunya geuleuhan ka batur, rujitan ka batur, boro-boro akhirat Pak, di dunya ge dicekek batur. Well, geus meunang ieu aya nu well mah. Ibu hayang kahadean dunya jeung hayang kahadean akhirat, eta teh butuh jawaban. Ya Allah, paparin abdi kasayan dunya, kasayan akhirat. Kasayan akhirat mah urusan Allah, ngan kasayan dunya urusan ibu bapak. Lamun ibu jeung bapak hayang kahadean di alam dunia, gerajieun kahadean di ayeuna. Lol tatangga nganyuk bere, lol batur ngeclok pikeun, batur teu boga imah pangyieunkeun, yatim teu sakola bang sakolahkeun. Tah ieu melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng teh ngan saka
mah kade cucurut ke milu hirup. Bapak nu dipelak adalah bawang, tapi cukut nu dipelak bakal jadi. Urang teh dipelakan ku Allah teh jujur, tapi bohong gesok jadi. Urang ku Allah teh dipelakan teh alus, tapi goreng gesok jadi. Wajar setiap manusia bener jeung salahna pada mika boga, maka gerak eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge osok salah jiga batur. Well. Iya, anu hajat boga kahayang, hayang naon, hayang boga budak nu soleh. Tinggal nanya karena awak. Sabab budak teh lalakon hirup genetik ti indung bapana. Lamun budak hayang soleh, pertanyaanana indung bapana geus soleh acan. Lamun acan tong berharap teuing budak bakal soleh, da budak teh eunteng ti bapak. Mata bisi bapak hayang apal bontongorna bapak baheula keur leutik, tempo budak bapak. Matak nongaran hirup geus tong loba nyarek. Batur deuk doraka jung, deuk maksiat pek, deuk gelo silahkan, deuk ngomongkeun batur deuna naon. Naha manusia mah teu boga tugas hidayah, ngan manusia mah ukur ngabejaan. Engke Allah nu bakal ngeureunkeun kamaksiatan manusia. Ibu sok ngomongkeun batur, keun Pak tong diomongkeun, engke ge eureun sorangan, di mana geus nyeri huntu. Bapak galak ka pamajikan, tujang tejeh, tujang tajong, sing sabar ibu, engke ge bakal eureun, di mana geus lempang kieu. Lamun aya bapak-bapak geus lempang kitu, tinggal bikeun ku ibu bujur, kok gerak jejak. Allah nu bakal ngeureunkeun manusia mah lain manusia, bener. Talung jadi jelema salah kapangi bisa eureun tina salah da kapangi. Nu paling paur mah jelema salah teu kapangi akhirna deudeuieun. Nah ari urang nu hadir di dieu teu boga salah baroga ngan teu kapangi. Batur mah tuh nyieun salah kapangi bisa eureun tina salahna da kapangi. Nu paling paur mah anu salah teu kapangi akhirna deudeuieun. Bapak ngaheureyan awewe sejen teu kapangi, tak engke geus kolot kapangihna. Di mana? Nolol aya budak ti Ngora. Bapak ayeuna ngaheureyan awewe sejen kapangi ku pamajikan, dijebrot, diteke, pan nepi ka detik ayeuna moal meh, moal sakali-kali deui. Nah, bapak eureun kapangi. Maka Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia. Tapi Allah nyalametkeun manusia ku cara Allah Ta'ala. Ibu pernah piknik bayar 1 juta bikeun ka RT tengah peuting nyieun comro nyieun misro. Ari pek teh ibu geus nyieun comro nyieun misro kacapean ngagoler dina kursi ai hudang-hudang nepi ka subuh, berarti ibu teh ditinggalkeun ku beus amok. Moal teu dicarekan RT gelo RW edan datang ngalalieun, ayo ongko ngajak piknik, ayo init, ayo nepi ka ditinggalkeun, amok ibu. Saking ku amok salaki nolol aya naon mah sia deui rek ngabejaan. Amok gek diukna kursi jam 8 aya berita bus dari Sukabumi Sagaranten dikusruk kana jurang maot kabehanana deuk amok. Kudu amok. Cara Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia. Ku cara Allah, maka manusia jeung dipenta ku Allah la haula wala quwata illa billah. Teu daya teu upaya. Ibu leungit duit, cara Allah deung nyalametkeun ibu. Bapak gering, cara Allah nyalametkeun bapak. Hirup mah ternyata Pak Allah teu nyalametkeun. Jelema sangsara salamet ku sabarna, jelema beunghar salamet ku bageurna. Duanana ge menuju kana alam kasalamatan. Anu bodoh salamet ku alewohna, nu pinter salamet ku daek koncoranana. Kabehanana ge geuning menuju kana alam kasalamatan. Ibu piknik teu tulus lantaran Allah deung nyalametkeun nyawa ibu leuwih berharga tibatan duit 1 juta. Baheula ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ai jadi jeung nu petot. Tarimakeun cara Allah deung nyalametkeun, nu kasep ternyata teu awet rumah tangga, haben we salingkuh wae, rajet rumah tanggana. Coba ibu boga salaki petot, alhamdulillah awet tapi kariap anak.
nah nu petot mah da mungeun salingkuh da sidik teu payu. Cara Allah nyalametkeun manusia mata hirup kudu enjoy. Iya nu hajat hayang boga budak soleh, kahayang teh butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab itu ngawadul. Hayang ibu beunghar hayang jawabanana daek usaha, bener ya teh. Son hayang payu da babari jawabanana daek dihiras, sakitu jawaban hirup. Ibu hayang salamet jawabanana tong sok lawanan, batur ngahina baik, batur mitnah baik, batur nuding baik. Nah apang jelema nu bersih hate mah hirupna lain di dunia tapi geus nganyang ka alam akhirat. Di dunia dihina batur, di akhirat mah dimuliakeun ku Allah lantaran hinaan batur, bener. Geuning Allah teu deuk nyalametkeun. Mata bahasa kuring mah bangsat ka surga nu salat ka neraka. Cicing rada hese ya, juga rada ngapulang sararea. Bangsat ka surga, nu salat bisa-bisa ka neraka. Cicing ieu mah kudu ngarti, lamun teu ngarti bakal nyebut aliran sesat ka urang. Rada gelo ustaz jauh-jauh diulem banyak ya bangsat ka surga, heuh cicing heula. Bangsat bisa ka surga, nu tahajud, nu salat bisa-bisa ka neraka. Wayahna kudu ngarti ya mah. Ya nu dipayun urang nyieun logika 1 2 3 4 ieu dipayun opatan Pak 5 sareng bapaknya ngiringannya 5an akang leungit motor kapami bangsatna dina CCTV ternyata bangsatna teh nana gerhana berarti nana gerhana teh non tadi nyebut Al-Mukarram, akhirnya nyebut bangsa. Akang leungit motor, kapami bangsa teh kuring. Anu kudu nyebut bangsa ka kuring iwasa urang, saha akang leungit motor. Jeung akang teh bangsa euy kana gerhana teh jeung abdi rumaos abdi ngabangsat, motor akang di paling abdi rumah digebugan, diteugolan, penjara 2 tahun beres. Jeung akang abdi geus beres urusan motor dipulangkeun, abdi digebugan, dihukum 2 tahun, geus beres di dunia. Tapi tatangga akang ieu nu opat moal anggeus urusan jeung abdi. Nah, anu kudu nyebut bangsat ka abdi iwal akang da akang anu leungit motorna, tapi kanyataan anu opat tatangga akang bakal nyebut bangsat ka abdi bari abdi teu balik itu nu opatan. Mana emutan? Cek nu opatan teh bangsat kana gerhana teh pertanyaanna ari aing maling naon? Abdi mah nyokotna ke motor si akang ieu, tapi nu opat nyebut bangsat ada di abdi. Di dunia geus-geus maka dibawa ke alam akhirat. Allah teh Maha Adil jeung bijaksana. Abdi protes, Gusti, abdi heureun di alam dunia hirup teu paeh teu hos, hadap teu akaran kalau teu silungan. Kunaon disebut bangsat? Rumah samana ngabangsat, rumah sa disaha di akang eta kagogeun akang ieu. Bener kana gerhana bangsat? Nya, maling naon? Motor jeung akang. Jeung abdi rumaos Gusti, eureun tapi jeung opatan. Kapalingan naon bapak kuno opatan? Kapaokan naon bapak nu opatan ka abdi nyebut bangsat? Deuk naon jawaban bapak? Al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti nu opat teh geus fitnah abdi, da abdi mah maling lagi di akang. Nu opat nyebut bangsat ka abdi, ladang salat, ladang zakat, ladang saum jeung Allah. Pikeun kanu dihina ku anjeun, tah hadang garong wayahna kuno opatan. Kakarang ngejuberai pemikiran teh nya caah. Maka batur salah tong sudah omongkeun ku urang, bisi kasalahan balik ka awak urang. Budak soleh hayang boga budak soleh butuh jawaban. Naon jawabanana? Lain sakola luhur lain. Hayang boga budak soleh jawabanana ieu lalakonkeun nu ngaran budak teh dikandung ku nu ngaran indung 8 bulan 10 poe, sabulan kaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan maling, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ora deui, 8 bulan sang koceak, sang kudu berat. Ripuh ibu ngandung teh ripuh nangkuban sok sieun ditu, nyangigir sok sieun bahe, nak harap sidikan eungang. Heueuh gitu.
ilit ke rumah sakit kudu disesar di bedel patuangan beberes disesar digunting krek tinggal nalika abdi nyebutkeun krek ibu-ibu kuat murika puluh-puluh coba bapak-bapak dipayun ieu apa ibu ngarasakeun digunting krek geus digunting dikodok ka jero budak dikaluarkeun bali dikaluarkeun nyerina nepi kana mun-muna geus digunting dokter nyokot jarum dikapur aya dua makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting helaan anak kunaon dikaput helaan ieu teh mata kelakon perjuangan ngarang ilung hebatna luar biasa borosok udah ke alam dunia buyang getih raga hampir perpisah jeung nyawa maot pingaranana patuangan sakieu alusna pelendung 8 bulan pan baheula keur parawan matak diguru suruh kutu dijadikeun simet disolena cacak cobaan aya cacak helak teuneun dina beuteung ibu da ngajendaog atuh geus keur hilang kusaha awak ibu diruksak ku anak ridho ilung kanu anak ridho nyawa ditanonkeun bae abdi mah maot ge nu penting anak salamet bapak macan kantun di kadinya paingan atuh ku Allah dihargaan ummaha indung kakara abuka kakara bapak anjeun bener 8 bulan ribu ibu ngandung teh ribu ngan ibu teh sok gede wadul ongko ribu tapi ditanya boga segeri budak boga 7 ongko ribu boga 7 coba bapak disepitan nyeri odok 2 kali teu hayangeun nah beak di modal jujur teh bapak borosok budak alam dunia maka kewajiban indung bapak berengaran anu alus mimitina maka ngaran kuring dana gerhana naha apan lahirna keur waktu gerhana bulan maka sakieu mah cekas coba lamun gerhana penan poe jika tutup pan kolot baheula mah berengaran teu gumantung kajadian Senin nih Salasa asa Rebo Abo Kamis Iis Jumaah Aah boga budak 2 ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah saur doa nu ayeuna berengaran alus hareren ngan teuing bab kalakuan berengaran anu hade nu kumaha atuh budak nu soleh teh nu apal hiji ma'rifatullah wawuh ka Gusti Allah 2 ma'rifatun nabi wawuh ka nabi 3 ma'rifatul walidaini wawuh kana jasa indung bapa tah nu soleh teh eta wawuh ka Allah wawuh ka nabi wawuh kana jasa indung bapa wawuh ka Allah ku ibadah wawuh ka nabi ku akhlak wawuh ka indung bapa ku inget kana jasa nu ngaran kolot da ieu teh ngariweuhkeun atuh nu hadir di dieu kabeh teh ieu jelema bertekong atuh da cicing urang rumasakeun ibu ngalaman umur 6 tahun 7 tahun dititah ku kolot nyai pangmecetankeun sirah kosong ngabubu beda dong jam panglincakankeun cangkeng emak cangkel kosong ngabubu beda dong tak ayeuna hukumanana bapak boga anak bapak titah jam pangmecetankeun cangkeng bapak cangkel kosong ngabubu anak bapak ka bapak lembok matak anak teh gambaran urang budak soleh teh geuninganan anu wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka indung bapa ku inget kana jasa baheula ibu minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik kunaon make jeung ceurik kolotna geus eueuh ruk ku padung rak ku lemah katuruban kana beureum maceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur paingan atuh ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridhona indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa mun ibu jeung bapa hayang ka surga geura penta ridhona indung jeung bapa urang mah egois hirup imah gedong kolot mah boa usum hujan nyarak celakan baju alus boa kolot mah sapotong gitu boga dahar ngareuna boa kolot masalah terga aju ka hutang geura balik pikir karidoan Allah aya di indung jeung bapa urang bener masa kuring mah minta doa antara kanu jauh nah udah kudu mayar
anu deket teh ka saha ka bapak urang ente mana rek ka mana ente ka naon teh si Guyang oh Sagaranten anu pamari rek ka mana cenah mana jadwal ayeuna ka Sagaranten cing teh Pak oh cenah ku abah didoakeun sing hasil eta bieu ceramah acan sau geus asu asli tuangeun geus asu eta teh doa ti kolot cenah kumaha mun hajat teu barang bere lain doa Bapak abdi teu diijabah mun hajat teh kurang siap Bapak simkuring baheula sok init-initan usaha jauh sok nanya ka anak jang Bapak ada usaha hayang dikirim naon maneh ku Bapak bener tuh Pak kesok itu ka anak abdi jelema masyarakat keur leutik hayang congro goyobot baso dipangbelikeun ku kolot dipangbelikeun datang kolot usaha kok tah goyobot congro jeung baso saleh tah ku abdi dituang ayeuna geus gede inget Pak jasa kolot ka kuring matak tadi teh kitu cing teh Pak hayang bikin tun naon Bapak ku abdi abdi mah cecer mulang tarima we baheula keur leutik Bapak ngirim abdi ayeuna wajar lamun abdi ngirim ka kolot hayang dikirim naon entong cenah da maneh teh balik pakal peuting Indomaret tutup Alfamart tutup lamun maneh keukeuh hayang ngirim ka kolot sadiberena punuh hajat adi teh kitu ai kamari cenah maneh di mana di Tasik cing teh Pak mawa naon Ranginang ai Dodo di Garut Borondong Majalaya ari ti Subang Ganas Majalengka Kadu ai Sagaranten nah hiji cawungkul tahu nu ayana iya lamun sakeclak cimata ilung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak sakeclak sakeclak cimata ilung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak maka sakeclak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan lain sakadar hina di akhirat tapi hina di alam dunia hirup teu neuk paeh teu hos kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan lamun kemang teu jadi pentil tina pentil ge teu jadi buah keuna ku burung geura balik pipikiran geura rampak kana diri boa-boa boga dosa jeung doraka ka inung jeung ka bapa surgana Allah teh dititipkeun al jannatu tahta alam aqdam surga di bawah telapak kaki ibu mata deuk menta karidoan saha salian ti inung jeung bapa cinta sejati neng ayana inung bapa kana jadi anak gorengna urang teu balikna urang teu ecereukna urang ku kolot mah di dunia nu ngaran anak ulah nepi ka kabongkar kagorengan ku batur bener kata kuring mun init-initan teh KCP ieu teh KCP ka mana Sagaranten tuh disebutna teh KCP mata kajeun batur ngomong jiga bagong jiga muning jiga anjing paduli teuing teu urusan nu penting mah ceuk bapa urang urang teh KCP kuat mental cinta sejati mah ilmu bapa ka anak mata di dia loba budak ABG kade keneng kade cinta sejati ka bobo jeung ka bobo warado di dia loba budak ABG kade ulah ka budak bibir lalaki teh adi uli can beunang ngomong mah jeung aya bahasa engke keur aa ayeuna keur aa reuneuh bleguk nu wirang teh kolot teh ai keur bobogohan jiga nu heueuh majarkeun cinta sejati cetok ditajong kumaha ceuk salakina kamu seki kumaha ceuk budak awewena iya ke puskesmas ya iya ih kamu perhatian banget sama aku tanya kan nugas kolot kieu jatuh ditajong kumaha ceuk bapak eta batu eta cokor neul atuh Allah cinta sejati ada Allah init-initan mau motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan kumaha ngomongna iin diaan coba nugas kolot kieu mau motor butut beberek-bekan mogok detik hayang ngadorong lagi ibu mah gajreng tina motor dijijak motorna ganti cenah ibu ge atuh cinta sejati mah ya Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak eta cinta sejati mah Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak mata sing baralek kalakuan
kelakuan kanu jadi inung bapak ulah nepi ka ngantet kanu jadi kolot bari nu ngaran kolot mah hariwangna eueuh tungtungna budak can sakola disakolahkeun eueuh biaya belaan beak sawah geus sakola sieun teu meunang jodoh geus boga jodoh sieun teu boga budak geus boga budak sieun teu jajan geus bisa jajan sieun teu boga imah geus boga imah sieun teu gawe geus boga gawe sieun tuluy nu ngaran kolot eueuh tamatna leres bro. Tapi anak hiji inung bisa miara budak 7 nu 7 miara nu hiji inung can aya sejarah di mana-mana hiji inung miara budak 7 nu 7 kapiara nu 7 aya miara inung nu hiji can aya carita nepi ka detik ayeuna mata surga ku Allah dititipkeun di harkat darajat nu ngaran inung sing hade kanu jadi kolot bubar di dia tepungan kolot mahampura gitu dia ngadengeun ceramah nana gerhana kaharti nepi kana hate geuning surga dititipkeun di mah hapunten abdi ngajengkelkeun ngalieurkeun ti leutik nepi ka ayeuna tah aya nu leuwih geus boga pamajikan boga anak anakna diserenkeun ka kolotna rek nepi ka iraha ngajengkelkeun ilung bapa neng Allah anu kasiniran mending balik. Oh, kalau Pak, rasiko ceramah kieu paling tadi ulem deui bae ah. Keur mah kolot teh dijengkelkeun ku urang kawin boga anak diserenkeun deui ka kolot urang. Hampura kajeun gedong sigrong moal rame, kajeun sawah lega moal geunah dipelakan, kajeun hartana keur moal barokah hartana. Nah, inung bapa nyurucut cai panon urang ngeunah-ngeunah kolot mah hampura Pak, miara incu mun bisa mah ulah nepi ka kitu. Tempok nu di tukang inung bapana lebok nyai lebok. Sabieu kita. Bae we Ustad da inung urang maridoeun miara incuna. Heeh ridoeun teh dirina inung urang bapa urang ridho miara incu ngan aya nu teu ridho saha Allahna. Leres Bu. Inung bapa mah bener ridho miara incu ngan aya Allah nu teu ridho. Mata kamu bisa keur naon atuh kawin nyieun anak kada diserenkeun ka akina. Aduh bener itu. Kitu jeung tukang urang geus jengkel bener. Tong sok ngajengkelkeun kolot saumur-umur. Bari ngaran-ngaran kolot kamu jadi anak lala, Pak. Lalapan perjuangan anak. Belaan kolot mengewadul, boga lauk emas, deg dahar, kok nyai keur maneh. Kumacet budak ai mama deuh geus tibareto seubeuh padahal mah lapar dirina teh tapi teu wani nyokot deungeuna keur anak naha ngaragangan perasaan anak geus rumah tangga budak urang balik ka imah pulutrak panto dibuka kumaha ceuk indung nyai naha teh jeung salaki balik teh gabrug ngagabrug nyuguh dina lahunan diusapan ku kolot sok nyai balaka aya naon jeung salaki mamah abdi teh pasea geus nyai bisi godaan dina rumah tangga bisi maneh anu salah isuk mah deuk nepungan minantu deuk menta hampura kana jadi minantu loba kolot nyuguh kana jadi minantu sabab mung lalajo rumah tangga anak bangkrut jeung awut-awutan. Bener Ibu. Kolot alus. Ai kolot goreng lain gitu. Kunaon maneh balik? Pasea jeung saha jeung salaki keun bae. Nana gerhana ge boboheun ka maneh nyaho. Sok teu tudinganan. Tuh. Sambungkeun deui jodoh anak. Mata budak soleh teh budak nu cicing dina ibadah ka Allah, wawuh kana akhlak Rasulullah. Katiluna wawuh kana jasa indung doraka nepi ka Allah ngancam kami nolak salatna kami nolak zakatna kami nolak ibadahna sapanjang indung bapa nyeri hate ku tingkah polahna diding kami nolak salatna kami nolak zakatna kami nolak segala ibadahna sapanjang anak nganyerikeun indung bapana hiji. Dua, kami nolak sholatna, kami nolak zakatna, kami nolak ibadahna, sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina. Kenal, bapak-bapak juga ke tukang karasa, lebo. Tilu, kami nolak sholatna, kami nolak zakatna, kami nolak saumna, kami nolak ibadahna, sapanjang dulur teu akur jeung dulurna.
mah penyakit sararea. Ditolak ibadah teh diterima. Hiji, ieu bapak nyeri hate ku bibir urang. Ibadah ditolak teh diterima. Lamun salaki nyeri hate ku tingkah pola ibu, mata ibu teh kudu loba ngarasakeun kana kacape salaki. Balik salaki papakeun lawang panto. Rengkuh ieu teh rengkuh. Bapak geuning sumpi. Gek salaki nabang barung cekelat leungeunna suntangan mah. Geus suntangan. Cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula dikeun ka salaki bari pupun tenang. Punten bapana cai teh cai we teu aya gula-gula acan. Suruput ku salaki diinum katepot jiga nu amis. Ternyata nu amis lain gula. Nu amis teh budi pamajikan ka salaki. Ngeus kitu tuntun ku ibu leungeunna bawa ka cai bapak gerak ka jaman dekul mandi ngeus mandi siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopea mangga bapak gerak ka tepan kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyungu dina lahunan hampunten bapak abdi loba dosa jeung doraka ti baheula nepi ka ayeuna can bisa jugebakeun kada jadi salaki hampura punten bapak ieu teh ceramah teh jero teuing da ditempo teh ibu-ibu ngadon Allahok da nu kitu. Tak ngomong beladinya mah eueuh pisan. Nu aya ge salaki datang jual seur ieu menang duit teh. Jawab ku ibu, "Heuh, kitu bebongok ustad, ada kurang kikituan, tapi salakina kudu nu kumaha heula." Oh, ieu mah bahaya. Salaki nu kumaha, salaki nu tanggung jawab kanu jadi pamajikan, hayang geulis dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Meureun dendam dina hatena. Hayang geulis dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Lamun pamajikan baeud, bapak mah tong milu baeud, ngewa, maknya kumis badak jamut panjang baeud, dan jika lele useupeun. Pamajikan baeud tong loba ditanya, lamun baeud ditanya pasti bakal nyegat, kunaon mah baeud ku sia. Mikir bapak, moal aya haseup lamun eueuh seuneu, pamajikan moal baeud lamun eueuh kakurangan awak urang. Gerak toong pada ringan, geus kosong beasna, meujeuh pemajikan baeud. Gerak toong lipstik geus dicokelan ku bilik, meujeuh pemajikan baeud. Gerak toong wedak geus dekok tengahna, meujeuh pemajikan baeud. Canu nagih rapeng, meujeuh pemajikan baeud. Bapak gek diuk gigireunana, jeung hareupan nu keur baeud, cabut duit 2 juta, pikeun kana lahunanana. Kajeun ibu keur baeud, dibere duit, langsung nangkeup rayun tadi. Inilah lalaki. Wah, oh bener. Wal aya haseup lamun eueuh. Jadi lalaki mah ibu-ibu mah tidak bisa dipersalahkan. Amare urang salah. Aya istri soleh mah lain kitu. Pokoknya mah bubar teh dia siap-siap pasean. Pemajikan kadenge tadi ceramah nana gerhana mun hayang geulis dandanan kumaha ceuk bapak oh ngan siana teu kudu kumaha ka aing mun di RT keun di situ kalah kacau balik pengajian teh keheula kuda ieu istri soleh mah ieu kajeun keur tuluh dititah kadang-kadang duringan. Saha eta Siti Khadijah. Ya Khadijah bade ka mana? Ya Rasul bade kulem tuluhnya wios lamun kami miwarang keur tuluh dititah ngadak-ngadak guringan. Siti Khadijah lain ibu. Kumaha teh Siti Khadijah? Mangga ya Rasulullah bade miwarang naon ka jisim abdi? Pangyanakeun cai ka dapur. Berenyem ka dapur. Siti Khadijah teuing merek ieu. Iya majikan sabalikna agar guringas dititah ngadak-ngadak tuluh maka mana nya sare atau yakin mas setengah 11 baca sudah kena TV dan istiqmal mah aing deui eta teh sare hoa kitu teh nah aya naon sing pangyokotkeun kopi dapur jeung mana teh deukeut maneh belana ngajajah wae nya imam mah ka mana deuk sare leos ka kamar kusak si
si hore nyawa HP. Bapak-bapak ada yang ceramah kieu buat teringaran ke pemajikan anak. Hayang teh kadengin. Istri soleh dititah teh sumanget, dititah teh dae. Nabi Muhammad beres asar leos ka bumina hoyong ngaleut ditempo Siti Khadijah keur wiridan. Nabi nyanak teko ku nyalira, nyanak gelas ku nyalira, ngaleut ge nyalira. Siti Khadijah ngagabrug harita keneh, ya Rasul bendung ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Kunaon Siti Khadijah ceuring penah teu dititah sabab Siti Khadijah wawuh surga dibalik perintah suami. Iyo salaki keur ngagoreng sangu, ibu nanya keur naon Kang ngagoreng sangu, sakalian nya jeung berduaan. Kacau itu jauh tanah mata hayang boga budak soleh indung bapana nu kudu soleh. Budak soleh adalah hiji wawuh ka Gusti Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak Nabi, wawuh ka indung bapa ku eling kana jasa indung jeung bapa. Bubar ti dieu wayahna salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang indung bapa jadi hate ku bibir jeung tingkah laku urang. Wayahna tepungan kolot, ulah nepungan teh ari aya pangabutuh, ari geus bebas pangabutuh jadi poho deui ka kolot. Mumpang-mumpeng indung bapa aya keneh engke mah geus eueuh ukur nyeri hate, nempo baju nu sok dipake curucut cai panon, nempo dahareun nu dikaresep curucut cai panon, nempo imah na hayang anyang ge curucut cai panon. Mata ayeuna sugemakeun tanya ka hayangna naon karesepna, jamin ku nu ngaran anak, maka Allah nu bakal ngajamin rezeki nu ngaran anak. Sugemakeun indung bapa ku anak, maka Allah nu bakal nyugemakeun ka eta anak. Bikeun milik jeung rezeki anak ka indung bapa, maka Allah nu bakal nyadiakeun milik jeung rezeki ka eta anak. Budak nu soleh adalah budak anu wawuh ka Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak, wawuh ka indung bapa ku cara hade kanu jadi kolot. Ulah gengsi kolot urang sangsara, ulah gengsi kolot urang teu sakola, ulah gengsi kolot urang kampungan, leuwih hade teu boga harta katimbang teu boga indung bapa. Naon hartina gedong sigurong mobil mewah sawa lega, sedengkeun hirup geus leungit indung bapa keung ngaran kahirupan. Hadirin kaum muslimin, sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung sukup luhur jemar si hampurana karalun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu katada billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.